Hei barudak, kumaha, tetep sehat kan? Pendak deui sareng ibu di pangajaran. Barudak sadayana, ayeuna teh kadang-kadang aya panas, kadang-kadang aya hujan. Isuk-isukna panas, tiba-tiba langsung hujan gede. Nah, di negara urang ieu di Indonesia ngabogaan 2 musim, nyaeta usum halodo jeung usum hujan. Lamun keur usum halodo biasana aya panon poe. Tuh, terus hawana oge biasana panas. Jadi urang kudu make baju ulah nu kandel teuing supaya urangna teu kapanasan. Cukup ku kaos atawa celana pondok. Tah, urang bakal nyaman moal kapanasan. Mun keur usum halodo oge, urang bisa ulin jeung babaturan tanpa kahujanan. Ayeuna kumaha lamun keur usum hujan? Lamun keur usum hujan mah hawana teh tiis pisan. Komo deui lamun aya guludug atawa petir. Ih, sieun. Kusabab hawana teh tiis, jadi urang kudu make baju anu nyieun urang haneut. Contona jaket, bisa wae make topi atawa kaos kaki. Tah, jadi awak urang moal katirisan deui barudak. Budak, lamun keur usum hujan, urang ulinna di jero imah we. Tapi sok aya sih barudak anu ngahaja huhujanan. Tuh tingali. Tapi awasnya hidup kudu tetap ngajaga kesehatan. Lamun hidup huhujanan terus-terusan bisa jadi kieu ye tingali. Barudak, biasana lamun hujan geus eureun terus keluar panon poe. Sok aya pelangi. Sok geura hidup cobaan. Engke lamun hujan eureun terus aya panon poe, coba tingali ka langit. Aya pelangina teu? Warnana teh alus pisan. Rek eta usum halodo atawa usum hujan, ibu titip ka hidup. Hidup kudu bisa ngajaga kesehatan awak hidup sorangan. Carana kumaha? Dahar kadaharan anu loba gizi. Terus anu penting loba nginum cai herang. Tah, pokona mah ibu doakeun hidup tetap sehatnya. Tepang deui sareng ibu minggu payun barudak. Wilujeng enjing.